Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun simkuring Wasta Bahrudin, Sepuna Isna Alia Rahmawati. Anu kahiji, menurut Bapak naon virus COVID-19 teh? Virus COVID-19 nyaeta jenis virus corona anu sumebar ngawitan ti tahun 2018 anu nyerang sistem pernapasan tumuju ka yalmi atanapi anu kaserang virus corona COVID-19 teh teu bernapas, teu tiasa ngambung, oge kana lambung oge tiasa nyerang tumuju ka yalmi aya anu dugi ka tiwas kalayan kaserang ku virus COVID-19 eta. Kumaha upaya Bapak kangge cegah COVID-19 teh? Kanggo nyegah COVID-19 nyata diantawisna aya 5M atanapi pami di bahasa Sunda mah 5N nyata anu kahiji ngangge masker, anu kadua ngajaga jarak, anu katilu ngawasuh panangan ngangge sabun dina cai anu ngocor, anu kaopat nyaeta nebihan riungan atanapi kerumunan, anu kalima nyata ngabatasi angkat-angkatan ka luar di bumi. Kumaha dampak COVID-19 teh ka murangkalih sakola? Dampak COVID-19 ka murangkalih sakola nyata salami ieu murangkalih sakola teu tiasa belajar secara tatap muka ka sakola, mung tiasa ku online kalayan terbatas pengetahuan atanapi sosial sareng rerencangan oge sareng guru pengajar oge sareng anu sanesna kulantaran anjeunna salamina aya di bumi teu tiasa ka mana-mana. Atos cekap sakitu wae hatur nuhun atos ngaluangkeun waktosna. Hapunten bilih aya kalepatan dina pacariosan abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi